santai hirupnya. Alah. Begitu wae, hirup teh. Ku ayeuna poe boga duit. Geus lah happy-happy lah anjing. Penting mah Eling kena umur. eling kana umur sia. Emang sia sabaraha tahun ayeuna? Ayeuna teh lamun teu salah 42. Sia 42 geus kolot goblok teu remodar aing karek 25. Geus berapa? 25. Ulah mana? Ieu lur. Lewek mah 42 tahun. Ngalaman meureun nya. Negeun ka 42 tahun ieu teh baru kemarin teh 40 hiji, 40 38. Sia macan tangtu boy suge modar ti 25 teh. Diheun ka 2 genep ibaratna esok. Kudu mikir kadinya si lain lur. Heeh nya. Aing mah ngalaman ka 35, 3 genep. Nah, Tah, sia teh mata ceu aing ge hirup teh sing bener, goblok-gobloknya. Naon teh ngobrol naon? Sia anjing ngajak we teh bener ba tinggalin nginum, keur ngajak aing tadi geus nolak, cing teh geus anjing tong kieu wae hirup teh. Dek nepi ka iraha cing teh dia geus kolot cing teh. Geus tong kitu wae cing teh. Teu bener aing salah. sedang bebejaan bah anjing. Poya-poya gerayo we anjing hirup teh. Pan sia teh tadi ku aing lur. Beak bah. Si eta tah urang teu nginum-nginum acan. Sia anjing Bisa makari tuh sapoe-sapoe teh jigana teh moal modar. Aing. heeh teu beunang diingetan cik anjing eta bah. Sarwana jeung si laing. Urang ora keneh. Cek aing ge sia teh tentang tu negeun ka umur kawas aing. Bapak cik urang teh urang mumpung ora keneh, urang tak urang ngabejaan kana geus kolot nu teh parae. Urang naon dikieuan wae atuh patah anjing. Jadi pangrasana teh si umurna teh bakal nepi kawas urang. Si anjing mah. Jadi lamun ngomong masalah umur, masalah maot, Begitu. maot Ya. mah lain keur nu kolot, lain keur nu ngora. Sia. Teu pandang bulu. Maot mah teu pandang bulu, dek nu ngora, dek nu maot, dek nu maot. Arek kanu kolot, Jadi bulu kieu ge moal teh. Teu dipandang. komo eta geus hurik kitu cokor. Di bulu. Dengekeun goblok, sia men cai ge bah anjing tadi si anjing ngelonyeng wae da bejaan ku aing teh da. Sia pan anjing nu bejaan ku aing teh. Blok ah jadi. Semua Jadi pokoknya urang teh sama kudu aja, bersyukur. aing salah. Syukur kumaha bah? Kudu bersyukur. Iya, Urang geus bersyukur. Syukur setan. Hah? Syukur. Bersyukur. Bersyukur kumaha bah? Coba jelaskeun anjing. Si anjing tengah Iya. hati. urang teh kudu bersyukur. Urang masih kene dipaparinan umur ku Gusti Allah teh. Urang masih kene dipaparinan kesehatan. Urang kudu bersyukur di palebadinyana poy. Lain Oi. sapoe-sapoe teh mane mah gitu jeung kitu we. Jadi eueuh manfaatna. Teuing da anjing wae da. Capek. Ieu apa mangkat? Subuh ieu. Daek maneh engke ketika maneh dikubur. Kuburan maneh banjir kuno kitu daek. Moal tuh bah di mana ya? Ieu. Lain moal. Pan cek keterangan kitu sesuai amal-amalan. Kapan kurang diinum aya di dunya jadi ngurangan beureun. Si aing da. Umurna we nu kolot anjing. Jadi kieu masalah umur jeung maot kieu ya. Sia anjing. Goblok. Dengekeun anjing. Jadi kieu ya. Ngomong-ngomong umur jeung naon? Umur jeung maot. Ieu mah dongeng we nya. Iya dongeng lain sadongeng-dongengna. Mudah-mudahan atuh khususna keur urang umumna meureunnan dengekeun koplok. Dengekeun. Umumna keur maneh poy bentar. Oi. Mudah-mudahan ieu teh jadi pangeling keur mararaneh. Umumna khususna keur urang pribadi. Hampura urang lain ngerasa bener. Urang disarua jelema teu bener ngan cik atuh hayu kali-kali mah urang babarengan dina kahadean lain dina kagorengan wae.
Jadi aya hiji kampung Kampung nu mana teh ieu anjing pasti kampung nu tadi. jadi di hiji kampung eta teh ngayakeun budaya. Jadi budayana teh 5 tahun sekali ngangkat pimpinan. Urana. Ieu mah beda deui ieu mah. Ngangkat hiji pimpinan selama dengekeun atuh aing ngomong teh. Itu sok 5 tahun sekali ngangkat hiji pimpinan. Keur mimpin di hiji lemur eta. Salama beak eta jangka waktuna teh 5 tahun. Salama beak eta jangka waktu 5 tahun si pimpinan eta digotong ku sakabeh masyarakat eta. Beak nah maksudna Beak jabatan. Oh. Jadi kumaha maksudna? Jadi si desa kampung eta teh bukan pemimpin. Heeh, Tiap 5 tahun sekali. heeh. Jeung nu diangkat teh warga masyarakat eta keneh, tapi ditunjuk lain pemilu. lain dari pemilu ieu beda deui. Mum Misalkan urang jadi pemimpin ya. mum aing Dengekeun heula. Urang misalkan jadi pemimpin, tah urang teh wajib nunjuk saha nu jadi ganti. jadi ganti urang ayeuna. Oh, daek teu daek berarti. Daek teu daek mau tidak mau wayahna eta geus jadi budaya. Geunahnya gitu nya. Geunah. Ayeuna pan Pas parebut. maneh kitu geunah. Main pan ayeuna parebut. Parebut Pak. Ini kan nyogok hayang jadi pemimpin teh naon. Ieu mah henteu ieu mah ditunjuk ke maneh jadi pemimpin tahun ayeuna. Hayang. Dengekeun heula. Beak 5 tahun gotong ku masyarakat eta. Gotong. Ah geunah digotong. Beak. Digotong geunah. Gitu.